lawas pisan harita Nyi Rukmini tepang jengjang santana teh. Nyi Rukmini sedang nempo ka jang santana harita kacidaku atoh jeung bagjana. Sabab geus mang lila-lila pisan geus mang taun-taun jang santana pujaan hatena nu indit lunta ti lemurna dengan harita pisan bisa papangih deui. Harita Nyi Rukmini kedal kulisan bari jeung semu dumareuda kusabab meureun ngarasa teu sangka bakal panggih deui nyaeta jengjang santana. Abi teh kacida bagja pisan dina dinten ieu teh. Bagja teh abi teh. Teh ka mana wae salaminya teh ku abi teh diantos-antos. Harita jang santana nemalan. Nyai. Hampura teh lain teh hayang ngabaran ka nyai teh. Kahiji HP leungit teh kecemplung jeung nomor-nomorna leungit teuing ka mana. Kaduana tadi ditu teh kasebut usaha teh ku ditu teh kusebut rada ketatnya ide ditu teh. Hese pisan rek kaluar, hese pisan rek ka ditu, hese pisan rek ka dieu. Nyaeta kabeungkeut ku hukum di ditu. Hampura nyai sanes akang teu nyaah teu deudeuh ka nyai. Ayeuna mah alhamdulillah tos tiasa widi ka dieu tos penak deui sareng nyai. Ulah ninggalkeun nyai deui ya. Moal nyai. Janji ka nyai moal nepikeun ka ninggalkeun deui. Tinggalkeun hayeuta caritana nyaeta Nyi Rukmini jeung jang santana nu geus lila teu panggih harita ngobrol papanggih di wewengkon nyaeta imahna Nyi Rukmini harita. Kocapkeun ayeuna Ki Ableh anu keur gugurusukan di leuweung nyaeta neneangan mencak caritana mah. Jeung Mang Obar punten ya bilih aya sami namina. Ki Ableh harita nanya ke Mang Obar. Obar oi dieu teh. Hari aing jadi lelempangan di belah ditu nepi ka dieu teh geuning teu mangi mencek jadi cek sia cenah aya di dieu. Harita Mang Obar nemalan. Teuing atuh mah. Wingo itu tadi teh neneangan ieu teh teu kapanggih-panggih hari biasana masuk aya di dieu mah. Oh iya nu teu bener mah. Aneh aing jauh-jauh teu moal teh jauh geus teh ieu teh. Aduh aing mah ribu ari ieu mah lamun meunang mah meureun urang bisa meulieum bisa langsung di duruh di dieu beureun ada korek madege mah wa. Bari kitu make atuh urang ieu heula mah. Urang barang siar heula kabeh ditu. Urang ieu beh pokona malah. Bae mun aya naon teh aya manuk oge sigana urang tewak ya bah hari lapar teuing mah. Iya jauh lagi du gula sambarangan sia soalna eta mah mencek geus ku aing geus di perekahan. Lamun ngaranna mencek mah sia bakal aman di dieu leuweungan. Oh kitu bah. Sia teh. Harita Bah Ableh rada ngadat harita kusabab. Si Mang Obar nanya eta rek minahkeun jurusan tina ngalam mencek rek ngalam manuk. Aduh hatur nuhun barisannya tos dicekapun sakitu heula pengintennya ya dina dinten ayeuna anjing urang ngajengkeun deui nyaeta penginten ngantos katalog ti Kang Cucun Sakarya mun ngantos katalogna ieu teh nyata ada ayeuna mah manual penginten teu ngomong katalog teu ngomong judulna aneh-aneh gitu ieu mah situning ngalalanjah heula pengintennya ngayekeun hiji karakter-karakterna penginten supados kapayuna tiasa majeng deui pengintennya
Urang budayakeun nya eta dongeng-dongeng nu aya di Tatar Sunda pangintennya soalna urang pada mikalandep kana budaya-budaya Sunda dongeng oge panginten dongeng Sunda teh eta hiji seni nya eta hiji seni anu nu kedah dimulai ku urang soalna ti zaman baheula ge ngamina dongeng teh di mana-mana ge aya pangintennya mun kan di antawisna dongeng Sunda oge aya mohon sakitu nu kapihatur billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wilujeng wayah kieu